bade menjelaskan pelajaran tarai. Mohon. 18 Baiat Aqobah anu kahiji. Tahun ke-12 dina kanabian daratang 12 lalaki ti bagian wilayah Arab Madinah. Mohon. Jadi tahun ke-12 dina kanabian teh daratang 12 lalaki ti bagian wilayah Arab Madinah Eta teh nya. Kanjeng Nabi. Mohon. 12 orang lalaki teh karumpul jeung Rasulullah di Aqobah nu kahiji. Teras maranehna baiat pikeun asup agama Islam kalawan sababaraha syarat. Mohon. 12 lalaki teh karumpul cenah jeung Nabi di Aqobah anu kahiji. Eta teh nya. Teras maranehna baiat pikeun asup Islam kalawan sababaraha syarat. Syaratna teh hiji moal ngamusyrikeun Allah ku sagala hal. Jadi moal ngamusyrikeun Allah. Eta nu 12 orang lalaki teh. 2 moal maling. Janji kana Nabi teh moal maling cenah. Maling naon we? 3 bebasnya. Moal dararaka. 4 moal maehan anak-anak paranehna. Mohon. Moal. 5 moal ngabohongkeun karana jijieunan. 6 moal maksiat dina gawe hade. 7 nungtut asup surga lamun maranehna nyumponan janji. Mohon. 8 tiap lakum maranehna urusanana make aturan Allah Subhanahu wa taala. 9 percaya Allah Subhanahu wa taala bisa ngahampura oge bisa nyiksa. Itu cenah syarat-syaratna teh. Eta teh nya. 3 sanggeus eta lalaki baralik Rasulullah ngutus eta lalaki minangkana mewakili sareng ngganti Rasulullah dina nyebarkeun ajaran Islam. Akhirna Islam nyebar ku perantara maranehna sehingga sakabeh negeri Madinah pinuh kudu nyebarkeun ajaran agama Islam. Mohon. Tos kitu teh. Arwih we eta nu 12 lalaki teh. Nabi Muhammad teh miwarang eta lalaki anu 12 teh singna ngegentos Nabi dina nyebarkeun ajaran Islam. Tos di pewarang kitu teh sebarkeun cenah agama Islam teh. Tos kitu teh agama Islam teh nyebar cenah ka parantara ku maraneh gara-gara ku lalaki eta teh. Sehingga sakabeh negeri Madinah teh pinuh kudu nyebarkeun ajaran agama Islam. Mohon. Ina menjelaskeun nu salajengna. Eta teh nya. Baiat Aqobah anu ngadua. Neraskeun nu tadi. Tadi nu kahiji, nu kedua. 2. Hiji tahun ke-13 dina kanabian daratang 73 lalaki jeung 2 awewe ti wilayah Arab Madinah ka Kanjeng Nabi. Cenah. Nu Aqobah kahiji mah taunna teh terjadi dina tahun ke-12 dina kanabian. Nu katilu mah terjadina teh tina tahun ke-13 dina kanabian. Daratangna teh cenah anu Aqobah nu kadua mah 73 lalaki jeung 2 awewe ti wilayah Arab Madinah teh ka Kanjeng Nabi teh. Eta teh nya. 2 maranehna baiat Aqobah nu kadua kalina ka Rasulullah. Kahijina rek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala cenah. Ka Nabi na teh. Kaduana moal ngamusyrikeun Allah ku sagala hal. Katilu rek ngajaga Rasul lamun hijrah ka maranehna. Eta cenah batak tujuanna teh maranehna teh ka Nabi teh. 3 maranehna milih 12 orang jiwa pikeun dijadikan ketua. Rasulullah nyarios maranehna dijadikan mewakil ku kami pikeun masing-masing kaumna anu bertanggung jawab saperti pertanggungjawaban kaum Hawariyin ka Isa bin Maryam. Kami anu bertanggung jawab ka kaum kami. Maranehna teh milih 12 orang jiwa pikeun dijadikan ketua. Rasulullah teh cek Nabi Kanjeng Nabi teh nyarios kitu. Maranehna teh dijadikan mewakil ku kami cenah pikeun masing-masing kaumna anu bertanggung jawab. Mohon. Saperti pertanggungan jawab kaum Hawariyin ka Isa bin Maryam. Itu cenah. Eta ge. 4 aranjeunna mulang ka Madinah. Islam nyebar di Madinah kalawan leuwih pohara timang ti heula. Aranjeunna teh mulang ka Madinah. Mohon. Islam teh leuwih nyebar cenah di Madinah teh kalawan leuwih pohara ti nu kapungkur. Mohon. Cenah ge nanya. Gitu. Eta teh kitu nya.